Itu si dok rek kunaon lompatan. Rusuhan gitu teh si bola kokok teh. Kare. Doi. Lain kunaon mana eta? Lompatan di turu rusuhan. Aya awewe doi, tapi geulis euy, tapi rada gelo si goblok teh. Maknya urang dititah merosotkeun calana ka di buruhan 100.000 cenah. Terus eta maneh daek teh diperosotkeun calana. Goblok, emang aing cowok apaan doi? Najan di buruhan 100.000 ge aing mah. Sorry aing mah. Wah, gengsi. Emang belah mana krai euy? Tuh, belah ditu doi. Ari eta duit 100.000 di mana sih ya? Naon doi ieu mah? Ini Duit parah. urang rek ka warung. Oh doi atuh doi. Urang ka warung heula nya. Duit urang ieu mah doi. Tenang. Goblok, ngomong coba apaan? Eta sia ning duit ditarima 100.000. Dasar sia si lalaki Ini parah nih. setengah giga. Ping. Ari maneh resep kawe anu kumaha euy? Ari resep mah kanu geulis urang mah krai. Wow. Ngan hiji krai tara anu daraekeun ka urang mah. Pasti atuh eta mah Ping. Tah, Ping. Ari ka si Edah, maneh resep naonna? Pan teu geulis si Edah mah. Urang resep ke si Edah teh ku kempotna krai. Rasaan mah si Edah teu kempot pipina. Emang teu kempot krai. Si Edah mah ngan aya kempotna 10 siji di nu bujur. Nah, Ping. Tapi kalau bak kitu kempotna euy. Cenah kempotna teh urut bisul krai. Goblok. Aing kempot eta mah teh ah. Lain doi. Bahasa peuting, bahasa urang balik meuli galon. Kumaha gitu krai? Di kajauhan teh doi. Aya anu beureum gular goler. Dicokot kumana krai? Teu waka doi, da loba batur. Terus kumaha atuh krai? Ditincak we doi ku urang, ditutupan ku sendal. Naon atuh krai eta nu beureum teh? Katinggalina mah siga duit 100.000 doi. Wow. Pas dibuka, naon krai? Tah, pas luak dieu kurang teh geus sepi we. Dibuka we ku urang teh doi. Bener eta teh duit krai? Cangkang wajit doi. Goblok deh. Ada Katipu. anjing goblok. Anjing gak ada duit.